Amin ampun nyaparalun ka Gusti Nu Maha Suci. Panjenengan pangriksa abdi kempel sawa-sawa saja nganggur laratan titis waris panjang turun jati rahayu-rahayu menjing walagri. Ayu anaki salengkah demi salengkah hidup parantos nyorang tarahalna kahirupan kiwari 28 tahun yuswa hidup parantos ngajangelek jadi wanoja putri anu bager, ayu anu soleha, ayu anu nurut ka mama. Teu burung waktosna hidup ngajatuk rabi dikintun hiji jajaka anu soleh kanggo janten Imam Salira bager. Bapak Haji Cucun niatan seja ibadah Salira ayeuna bade ngecakeun aisan maka tiasa ngalengkah tiluan kembali di gelis ayeuna hidup rek diecakeun Aisyah melang nama melang tuang ibu ngalepaskeun hidup sok komo hidup rek dibawa jauh ngumara ka Jakarta tapi ieu takdir ti Allah anu kudu dilakonan brah tuturkeun can oge hidup sing hormat bakti kanu jadi salaki Arizalu qawamuna ala nisa lalaki pamimpin hidup nam sing taat kanu janten caroge ibu ramah hidup geus teu ngaboga-boga deui tanggung jawab ka ayu lahir batin dunia akhiratna lungsur ka caroge hidup cep diki didoakeun ku sadayana cep diki tiasa janten imam anu sae kanggo Salira tiasa janten kepala keluarga anu tiasa ngamuliakeun ning dunia akhirat sanajan melang sahanu temelang kanu jadi anak gede ku gedena tangtu nu jadi indung jeung bapak ngerasa melang jeung honcewang tapi sakali deui ieu qadarullah takdir ti Allah mangga Bu Haji Mimin lestotkeun aisanana bral jungjunan geramiang di jurung andung pangdoa tinu jadi indung jeung bapak mugia hidup sing bagja calik di dieu bager mayun kan itu tadi tuang rama ia nyanak palita ia simbol salawasna anu jadi kolot mere pituduh jalan kahadean keur nu jadi anak neng oge sing kitu bager
dina ilmu anu tos kapimiliku hidup, mugia hidup sing bisa ngamangpaatkeun ilmu eta dunya akhirat. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Sok komo neng dina widang kesehatan tangtos bakal seueur anu mereyogikeun. Siap gelis, insyaallah didoakeun. Mangga ayeuna ieu palita anu 7 sumbu ieu bade diseungeut ku neng hiji-hiji. Sumbu anu kahiji ieu iman. Neng ayu sing panceg dina kaimanan mengukur iman ka Allah. Rukun iman laksanakeun, regepkeun dina hate sanubari. Anu kadua Islam. Alhamdulillah hidup parantos ngagem ajaran agama Islam. Dugikeun ka rup ku padung rap ku lemah, tetep panceg dina ajaran agama urang. Rukun Islam anu 5 eta laksanakeun sabisa-bisa. Mudah-mudahan oge saengalna neng tiasa angkat ibadah haji ka tanah suci. Amin. Anu katilu ieu ihsan. Salaku insan kamil, mudah-mudahan neng sareng AA sing tiasa janten jalmi anu manfaat, anu tiasa nyeimbangkeun antara kahirupan sosial sareng takwa ka Allah. Hablu minallah, hablu minanas kedah dijaga supaya saimbang gelis. Lajeng sumbu anu kaopat ieu sabar. Dina sagarupi hal wayahna neng kudu sabarnya. Sok omong ke bakal jauh sareng mamah sareng bapak di ditu. Wayahna gelis lamun aya sagala rupa men tapi tulung Allah ngalagungan salat istikharah. Mangga salajengna eta sidik jujur. Di mana wae omat sing jujur laku lampah bager, sing jujur ucap jeung paripolah, insya Allah hati bakal pinuh ku ketenangan. Salajengna soleh solehah. Tah AA mudah-mudahan sing janten caroge anu soleh, neng sing janten istri anu solehah, sehingga hidup duaan runtut raut sauyunan. Terakhir ikhlas. Tah ieu kecap anu gampil diucapkeun tapi hese dilaksanakeun. Abdi mah ikhlas dina sagarupi hal, ikhlas dina ucapan bungkul tapi dina perbuatan susah. Mudah-mudahan neng mah teu kitu. Tah 7 hal ieu minimal omat ku neng larapkeun dina kahirupan neng sareng AA di ditu. Insyaallah bakal kabagjaan tinekanan nyarengan neng salalawasna. Amin ya robbal alamin.